Amma ba'du Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu kulluhu bil haya'i wa huwa an yahfadha ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Al-hadis langkung dipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamna salamina urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedakantun kapala keluargina para sahabatna tabi'in tabi'at muslimin muslimat tubuhi ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ahli ningan sadayana alhamdulillah urang sadayana dipasihan waktos atanapi dipasihan kanikmatan tiasa ngalaksanakeun talabul ilmi. Mudah-mudahan seringna urang talabul ilmi masih ngadantenkeun wasilah kana dihampura dosa sareng diterima amal ibadah nu sae muga Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana dina ieu waktos urang nyarioskeun kana dawuhan Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi ad-dinu kulluhu bil haya'i wa huwa ayyahfadar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Ieu hadis teh keur nyaritakeun pentingna urang sebagai umat Islam ngagaduhan sifat isin atawa era cenah. Naon make penting sabab dawuhan Imam Ibnu Qayyim sifat era eta ciri khusus kamanusiaan. Jadi lamun aya jelma teu boga sifat era cek urang boga era mangka eta jelma teh lepas tina kamanusiaan. Gitu. Kumaha make kitu sok nu ngaran lain manusia sapertikeun doma we heula. Doma lamun rek nyatu tara luak lieu ieu jukut saha kebon saha. Lamun doma rek panganten teu aya istilah bisi aya nu nempokeun atanapi eueuna hayang malah kacat we. Ya, di mana-mana oge. Maka kan cek Ibnu Qayyim sifat era eta ciri khusus kamanusiaan. Lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mah banget jalmi isinanana. Nepi ka dipuat dina berjanji oge. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Kangjeng Nabi mah banget era anana jeung tawaduna. Gitu. Oh berarti urang teh hirup di alam dunia teh kudu boga sifat era atanapi isin. Tapi awas, era ieu dibagi dua. Aya era anu dipuji ku agama,
aya era anu dicela ku agama. Kata dina alamna beda. Nya beda. Lamun bahasa dina kitabna Al-Hayya eta era nu dipuji ku agama. Tapi lamun dina kitab dina bahasa Arab aya kata hojal artina era, tapi era eta mah nu dicela ku agama. Contoh era nu dicela ku agama nu disebut kena hojal seperti kumaha. Era batur John diajak ngaji kumaha jawabna, era dek katutuman ning wande gitu. Jadi era ngalakukeun parentahan agama. Eta mah dicela ku agama eta. Yuk ayeuna mah geus tere bulan puasa, urang linik-linik, urang ngariung ngaji Quran teh sampaikan kumaha jawabna, cek lalaki. Da awe mah loba ning semacam. Laki mau kumaha cek lalaki era teh kalau itu bisa maca anak do. Eta mah era nu dicela ku agama. Era teh kapiragu teh ngasukeun duit 2000 kana korosang. Nepi ka teh jadi gitu. Era lain cina tuh ci atuh kada ngariung besok di arimah ulah dilaluan era teh pas ajengan. Ya. Nah, maksud lamun merenang pamegat ketika keluar di bumi non gitu sirahna teu make peci kunaon sih geus kolot di main kopea era deh kan sajengan main kopea. Jadi era ngalakukeun parentahan agama teh era oh eta mah lain nu dimaksud di dieu era eta mah nu dicela ku agama. Anu dimaksud hayya mah yakni era ka Allah Subhanahu wa taala sabab lamun maca kalimatan anu didikeun ku Allah ka urang cek urang hiji urang teh ku Allah dibere soca jeung paningalina deui lain socana hungkul jeung paningalina kusabab urang ku Allah dibere soca jeung paningalina nepi ka urang bisa ningali kaindahan anu aya di alam dunia. Kusabab urang dipasihan nikmat soca jeung paningalina nepi ka urang lamun mapah teh teu kudu ngabutuhkeun batur. Moal kita yo ya. Moal kasarung. Kusabab ku Allah dibere nikmat soca. Papai dipasihan nikmat cepil jeung pangrungukna. Papai kahanap dipasihan lidah antara piletah jeung rasana jeung bisa ngomongna. Era ka Allah kusabab urang dibere kanikmatan nu sampurna tapi urang sok ngalalaworakeun kana parentahan Allah. Eta nu dimaksud hayat. Dalam itu maka ingatnya sok eleh ku sifat anjing sok dibahas. Anjing mah lamun aya anjing leutik naon disebut teh kiri ya anjing kiri parapan tong lila teuing ku urang sabulan we isuk bere parab sore bere parab kitu terus sabulan we tong lila teuing mangka pasti bijil tina pikiran eta anjing ieu teh dunungan aing. Namun sabab-sabab nu malaban aing. Ceuk anjing ti semet ayeuna aing dititah ku si ieu rek ngawaro. Sabab ieu teh dunungan aing. Mantap ceuk nu bogana beri anu lupa. Ceuk nu bogana aing kana motor sia mah leumpang we nuturkeun gitu. Tapi kunaon urang omongnya mau urang teh diberi rizki ku Allah meyakini yang Allah teh pangeran urang anu mere rizki urang nu mere sehat urang tapi ketika diberi waktu sampai sapeting digorowan ku adat hare-hare ya eleh urang teh tah kudu kitu ya tomoy asa teu boga kumaha
teu aya rasa isin. Nah janten kieunya janten isin eta dibagi dua, aya isin anu dicela ku agama yakni era ngalakukeun parentahan agama eta mah dicela naon bae eta mah contona. Nu kadua aya isin nu dipuji ku agama yakni isin ngalakukeun larangan Allah, isin ka Allah Subhanahu wa taala. Awas ya. Tapi ceuk dina ieu kitab saur Kangjeng Nabi wahwa ari nu dimaksud isin di dieu nya saur ceuk Kangjeng Nabi adzinu kulluhu bil haya. Pentingnya penting pisan urang ngagaduhan sifat era teh sabab ceuk Kangjeng Nabi adinu kulluhu bil haya. Itu kamuliaan agama, kaluhuran agama Islam nu aya di eta jelema teh tergantung kumaha boga sifat erana. Wahwa ari nu dimaksud di dieu teh kieu ayah farroksa wa ma hawa. Nu dimaksud era di dieu teh yakni ngaraksa roksa kana sirah. Ieu wa ma hawa jeung perkara nu aya dina sirah. Kumaha maksud ngaraksa dina sirah teh? Lamun keur pamegep meureunannya kaluar ti bumi ulah sampai ka sirah urang teh teu make tutup. Atuh bisi era make peci atuh topi duduk kuy naon lah ceuk urang. Nah ceuk urang ngarasakeun urang geus kolot umur 40 tahun minya bubur bulan keneh gitu. Era urang mah gitu tah. Jeung perkara anu aya dina sirah seperti mana? Soca, cepil, baham, raksa jaga eta perkara ulah sampai ka di tasarrufkeun. Lamun soca mah ulah ditinggalikeun kana perkara nu dilarang ku Allah. Bagulang lamun dibaca mah lamun dipikiran ieu soca ti isuk nepi ka isuk deui loba keneh nempo Quran atawa nanti loba nempo HP jeung TV gitu. Kadinya betul aduh cek urang asa henteu asana yakin loba keneh ningali HP jeung TV daripada Quran tah di pelebah dinya ge ceuk Kangjeng Nabi urang teh kudu boga rasa era. Ieu teh dibere saja teh ku Allah teh jeung paningalina teh keur ngalaksanakeun keur ditinggalikeun kana perkara nu dipikaridho ku Allah. Tapi kunaon ku urang ditinggalikeun kana perkara nu teu dipikaridho ku Allah. Siapa saya jadi dinya cekan Nabi ya. Baham ulah sampai ka ieu baham teh diomongkeun dipake perkara ngomongkeun batur atau napi ngomong teu parahuhu nya jaga jeung naon deui wal batnu wa mawana nu dimaksud era teh hiji kudu ngajaga sirah, cepil, baham, soca, terus kahana panangan, pariwangan, jeung sampean jeung panjing. Jaga eta perkara ulah sampai ka ditasawufkeun kana perkara nu teu dipikaridho Allah. Lamun urang geus bisa ngajaga eta geus kaasupkeun urang teh jelema anu boga sifat era. Kira-kira urang geus sampurna can sifat era nu aya dina diri urang. Kita mah can sampurna sami jeung nu nyariosna. Naon sabab teu bisa ngajaga perkara eta. Ya. Da geuninganan lamun bisa ngajaga organ tubuh ieu tong jauh-jauh. Lamun urang bisa ngajaga tina patuangan, yakni ieu patuangan teh
ulah diisi ku perkara haram. Da atuh geningnya getolna ibadah daekna ibadah nikmatna ibadah teh tergantung katuangan nu diasupkeun ka katuangan urang. Jadi aya efekna teh. Aya efek. Ya, aya efekna saur Kangjeng Nabi man akala halala sahaja anu muang barang halal cek agama sopa dinuhu hijita bakal dibersihkan agama. Mulai bahasa dan Islam tadi gitu moal. Kedua warokokol buku diluluskan hatena. Kumaha lulus hate teh dina ibadah teh daek ku Allah teh dibere daek. Kabita ningali bantu urang abdi ningali bantu berjamaah teh kabita we. Walam yakun lidakwatihi hijabun. Ketika barang eta ka Allah langsung ku Allah dibere. Lamun eta jelema teh nu dituangna teh selalu barang halal. Kumaha lamun ngadaan barang haram man akala haram wa man akala haram sajelma anu ngadaan anu sok ngasupkeun perkara kana barang kana beteungna anu haram mata qalbuhu hijita efekna bakal dipaekeun hatena. Ari ngaran pae hate teh ketika batur digawe kaalusan teh teu kabita. Ketika ku batur diajak kana kaalusan teh moal ngawaro. Da parah keneh maot atuh. Maot mata hate daripada lolong. Ari lolong mah bisa keneh digusur lah. Da lolong. Ari ngarep pae pada berat atuh. Ngagusur lagi. Wa khopadinuhu bakal digampangkeun dina agamana. Jadi nyekel agamana teh teu pageuh. Teu kaog dibibitaan ku batur. Milu ya. Erek ninguan diajak ku batur ngobor, milu ngobor gitu. Jadi teu pageuh dina agamana. Wa do'u payakinuhu bakal apes keyakinanana wa ajaballahu da'watahu yakni doana bakal ditolak ku Allah yakni ketika barang penta teh moal dijawab. Wa qala ibadatahu bakal saeutik ibadahna. Jadi moal nikmat we ngarti ibadah teh ketika patuan dina jero patuanan masih keneh aya perkara haram. Mata cek Kangjeng Nabi jaga patuangan urang ulah sampe ka diasupkeun barang haram. Kapungkur aya ulama anjeunna dirasa-rasa ibadah nanti 80 tahun dirasa-rasa ieu ibadah selama 80 tahun teh teu karasa nikmat. Naon ieu ibadah teh make teu keunah ieu da ceuk aturan mah ibadah teh lain kieu tapi kunaon karasana manang kieu. Dipilih humenana katuanganana perkara non tapi tetap teu ngarasa nikmat ketika salat heula. Nanyakeun ka inungna mak bahasa urang sugan mak keur waktu nganung abdi mak teh sugan ngadahar ngadahar barang anu batur sugan mak teh barang ngadahar barang haram. Ya kunaon kitu jang cek inungna abdi teh ibadah 80 tahun teu karasa nikmat. Coba emutan umat sugan ketika abdi dina kandungan mate ngadaan barang haram di pikiran ku inungna cek inungna perasaan ketika nganu maneh teh kadahar teh dipilihan teu samapru. Da naon da hayang boga anak sore pilihan tapi di emut-emut aya cenajang pernah kieu mak teh baheula teh ketika ngandung maneh teh tatangna teh aya nu hajat pan mak teh sok tukang masak nya mak teh dipanggil kita masak di eta hajat
biasa masak ngaran masaknya kumat teh dirasaan bisi kurang rejin kurang uyah tapi kurang naon nya ngaran ngarasaan saletak lain sapiri saletak tapi mate teh mental hidup kan gaduhna teu boga teh mental hidup kan hajat sakitu mah oh ceuk eta ulama bener mah nu mata jadi kenikmatna abdi ibadah teh pasti gara-gara eta lain sapiri nyaletak kumaha tuh ayo urang teh di mana nu hajat atuh wae mah geus ai cenah 80 tahun ka tukang aya ge ahli warisna urang meh teh halal ka ahli warisna didatangan ka ahli warisna dipentah halal diridokeun ku ahli warisna tidinya eta ulama kakarek ngarasaan nikmat ibadah palingan urang atuh ya itu masya Allah mantap barometer na kurang gesol ibadah jeung teu teh kumaha katuangan mantap di dieu ceuk Kanjeng Nabi urang teh kudu boga rasa era yakni ngajaga angga khota tubuh urang ya angga berkurang jadi pertanyaan urang teh era teh kudu kasaha era teh hiji era ka Allah tadi teh ketika urang maca kalimatan dibikeun ku Allah ka urang bakal biji rasa era ka Allah nu kadua era ka jelema kumaha era ka jelema teh teu wani urang ngomongkeun batur nyebutkeun si anu koret da naon da urang oge can bisa derehan gitu teu wani urang ngomongkeun batur kedua ibadah da urang oge kedua era ka jelema nu katilu era ku awak sorangan kumaha ulah sampai ka kieu ari salat di imam make kaos samsang ari datang ka masjid make sorban make kokopang alusna pas salat imam make kaos samsang ya eta teh era ku awak pasorangan ya gitu eta ge sah wae gitu siga nandakeun teh Allah di masjid mah beda jeung Allah di imah siga gitu itu ku sarua teh ulah beda-beda lamun urang teu wani make salat make kaos samsang di masjid atuh ulah wani salat make kaos samsang di masjid. Jadi ketika urang rek ngalaksanakeun kahabonan contoh urang rek nyokot barang batur dijieulkeun dina hate teh era ku Allah sabab urang teh dipantau terus-terusan ku Allah. Ketika orang rek ngalaksanakeun maksiat dibijilkeun era ku Allah teu mampu maka bijilkeun era ku manusia. Aduh kira aku pan urang teh kok kolot ieu teh nya barang cokot kumaha mun kanyawan ku batur mada teuing. Nah, bijilkeun ka dinya. Lamun teu mampu dibijilkeun era ku Allah. Ari baik teh geus dibijilkeun era ku Allah teh masih teu makna era ku jelema teh mampu keneh mangka nu kitu mah lain manusia sabab geus teu aya sifat kaera itu tuh apa sifat kaera. Jadi ketika urang rek ngalaksanakeun maksiat teh bijilkeun punculkeun era ku Allah teu mampu era ku manusia ngan lamun teu bisa ku Allah teu bisa era ku jelema maka cek ulama eta teh lain jalma sabab teu boga sifat kaera. Sedangkan cek tadi cek Ibnu Qayyim sifat era teh eta teh sifat kamanusiaan, sifat khusus kamanusiaan. Sok emut kana dongeng ieu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mah pan anjeunna mah ngarti kana sagala bahasa. Keur kitu ngumping kana dialogna atanapi wangkongan sapi jeung anakna lalaki eta sapi. Ketika eta sapi keur nyatu di sawah jeung anakna
datang waktu adzan. Nabi Sulaiman mah pada asar unggul teu aya maghrib isya jeung subuh. Asar Nabi Sulaiman. Ketika datang waktu adzan eta jelema nu ti kebon anu ti leuweung lalumpat. Otomatis eta anak sapi leuwas. Ngajeleng kana tongong indungna, ceuk anak sapi mah unaon jelema teh lalumpat. Dijawab ku indungna, ujang lamun cara ujang. Eta teh umat Nabi Sulaiman. Nya kurang make lalumpat, pat eta aya suara adzan. Ari adzan teh naon mah? Ceuk indungna adzan teh penyeru atanapi ngagorowan titah ngalaksanakeun salat. Oh, cek anak sapi itu. Oh, jadi jelema teh wajib salat ketika ngadeng adzan. Oh, cek indungna. Oh, kitu ngarti cek anak sapi. Nya deui. Ari teu lila kadenge komat. Ari geus komat, mah jelema teh dari teu lupa teh kurang tarik. Ari pas ngadenge komat lupa teh beuki tarik. Atur luas deui tah anakna. Mah kunaon ngadenge komat ngadenge suara anu kadua mamdakeun lupa teh leuwih tarik. Oh, cek indungna eta teh komat ngaranna. Ari komat teh naon? Komat teh rek diadegeun ngalaksanakeun salat. Jadi beres komat langsung salat. Oh, mata lalumpat teh cek anakna mah hayu atuh urang salat cara batur. Kumaha cek indungna? Cek indungna bari seuri eta indung sapi ka anakna. Ujang, da urang mah sapi mah teu diwajibkeun ngalaksanakeun salat. Nu wajib tinggal kita ngalaksanakeun salat mah jelema. Oh, bila mana aya jelema teu salat teh sapi meureunan. Ya, da cek indungna ge nu wajib ngalaksanakeun salat mah lain golongan urang cek eta sapi. Tapi nungal wajib ngalaksanakeun salat mah golongan jelema. Berarti sabalik tina nu eta lamun aya jelema teu daek salat, ketika jelema teu daek salat nu kitu mah cenah lain jelema tapi sapi. Eta di antara dongeng Nabi Sulaiman. Janten kesimpulanana urang hirup di alam dunia kudu boga rasa era, yakni nu dianjurkeun ku agama, era nu dipuji ku agama teh ngajaga anggota tubuh urang tina perkara haram. Dimulai panangan, cepil, ye cepil teh ulah dikupingkeun, nya ulah seueur teuing ngupingkeun kana suara anu dilarang ku Allah. Ya, lagu-lagu alat malahi jeung sajabina kupingkeun ieu cepil teh kana suara nu dipikari ku Allah. Socana, bahamna, baham geuninnya kamari jaga baham urang ulah sampai ka ieu baham dipake ngomongkeun batur, dipake ngagibah. Sabab ieu lidah teh nikmat anu paling gede. Tisahanakeun nikmat iman sinaran Islam. Sabab urang dibere lisan teh nepi ka ieu lisan teh bisa mawa ka surga, oge bisa mawa ka neraka. Mana urang dan sakali deui ketika urang hirup di alam dunia teh kudu boga sifat isim. Ya, sifat isim. Jaga anggota tubuh kurang. Hadirin sadayana masuk teuing nya kurang pati ieu teh. Nya dina ieu teh gaduh panyawa teh dina pakuangan. Kita supaya jadi doana di sadayana mudah-mudahan abdi masing dipasihan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panyawa naon cenah sampai bisa luas pernah masih dicageurkeun namanya. Oke, mudah-mudahan itunya sahabat atau nabi dulu urang anu berdiga pasien panjawab, mudah-mudahan marantena masih di pasien kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kirang sareng lakukan punten di surga.